Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasta'mil sareng kudu make anjeun al-libasal khos kana pakaian anu khusus linaumi pikeun sare. Wayuhsinu sareng ngaluskeun anjeun wayuhsinu sareng ngaluskeun naon ayyakuna yen bukti itu libas teh wasian eta anu logor litatimma supaya sampurna bihiku itu litatimma supaya sampurna anjeun bihiku itu libas arrohata kana istirahat atawa litatimma supaya sampurna bihiku itu wasian naon arrohatu istirahat wahla sareng kudu nyabut atawa ngudar anjeun malah bisaka kana pakaian anjeun al-yaumiyata anu sadidinten wadoha sareng nenden anjeun kana malabis pi mahalliha dina tempatna itu malabis lias hula supaya gampang alika ka anjeun naon akhduha nyokotna itu malabis sobahan dina waktu isuk-isuk sumangfud tuluy ngebutan anjeun pirosaka kana kasur anjeun fafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis iza awa di mana-mana nyangkere saha ahadukum salah seorang aranjeun ila firoshihi kana kasur nasi ahad pal yang pudhu mangka kudu ngeprikeun atawa ngebutkeun ieu si ahad kana piros bidakhili izarihi kana juru sampingna ieu ahad ku juru sampingna ahad ai bitorpihi tegasna ku tungtung ku juruna itu piros min dakhilihi ti juruna fa innahu karana sayaktos si ahad la yadri eta henteu nyaho ieu si ahad makana perkara khalapahu anu ninggalkeun ieu si ahad kana piros alaihi kana ma ai rubbama dabat tegasna mungkin bae ngarayap pihi dina itu piros taun hasyaratun sato muaddiyatun anu leutik wadtoji tuluy nyangkere anjeun ala jambika ka belah gigir anjeun al aimani anu katuhu mustaqbilal kiblati bari nyanghareup ka kiblat wahmad sareng muji anjeun robbaka ka pangeran anjeun alladzi anu sallamaka geus nyalametkeun ladi ka anjeun tula yaumika di sapanjang poe anjeun wa waffaqaka sareng nulungan ladi ka anjeun atau nulungan ladi ka anjeun lil qiyami pikeun ngadegkeun biwajibatika kana kawajiban anjeun watlub sareng nyuprih anjeun minhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala ayah pazoka kana yen ngaraksa Allah ka anjeun pinaumika dina kulam anjeun wa yusallimaka sareng nyalametkeun Allah ka anjeun minal mu'diyati tina pirang-pirang pilara wa kun sareng kudu aya anjeun hadiyal bali eta anu tentrem hate khalian anu kosong minal afkari tina pirang-pirang pikiran liyakuna supaya aya naon-naon muka sare anjeun teh hanian eta anu tenang wa tahhir sareng kudu ngabersihkeun anjeun qalbaka kana hate anjeun anil hikdi tina unek-unek wal hasadi sareng hasud li ahadin ka salah saurang minal muslimina ti pirang-pirang jalma muslim wallahu a'lamu bissawab.